Masak opor nangka simpel ditambah cumi rica-rica. Menu ayeuna mah erek masak opor nangka jeung cumi rica-rica keur buka puasa besti. Bahan-bahanna nangka ngora, tong tolang mun di lemur mawaluh jeung kacang panjang. Bumbuna cukup bawang beureum ditambah bumbu opor desaku. Bawang beureumna genep siung ditambah bumbu opor desaku sabungkus cai 100 ml blenderkeun besti. Lamun eueuh blender mah nya direndos we. Tos kitu goreng sing nepikeun ka seungitnya besti, asupkeun salam, daun jeruk, sereh. Tah lamun bumbuna geus ararasak asupkeun cai 2 gelas atawa sesuka hatilah kumaniat rek sakukumaha oge cai nama. Geus kitu asupkeun tong tolangna heueuh nangka ngora, tutup we heula besti sina hipu heula. Lamun geus hipu asupkeun waluh jeung kacang panjangna. Bumbuna uyah gula sesuai seleranya. Terakhir asupkeun santan instan. Pokona mah caritana mah geus asak we tuh tingali besti ngeunah ieu mah nya urang ngasaan meunang kitu besti da keur teu puasa tuh urang mah. Ayeuna baturna rek nyieun cumi rica-rica. Bumbuna bawang bodas, bawang beureum, cabai keriting di chopper. Chopperna geus mintul tingali besti guguruntulan keneh. Geus asak bumbuna ayeuna asupkeun cumina. Cayan saeutik besti ngerada asak ieu cumina bisi atah kenehnya. Tambahan deui ku bawang putih bubuk jeung ladaku merica bubuk. Bumbu nu lainna mah biasa we uyah gula duh kitu tapi tong loba teuing uyahnya da ieu cumina cumi asin tuh geus asak we tingali besti. Alah meni menggoda kieu. Tah ieu menu simpel cocok keur buka puasa disakalikeun jeung sahur oge bisa besti. Ulah salpok ieu ngalas rek ngasaan heula besti heueuh da keur teu puasa ari awewe mah biasa kodratna pan kudu kitu geuningan unggal bulan.